bagian masak asecan masak sangu nya ada beak sangu Hih, mana beasna beak deui. Ieu ek masak cai gasna beak deui. Ampun teuing doong nya. Aduh ampun teh aing meniriut garandeng. Garaneng usaha tadi tuh yo beas beak gas beak nak kumaha teh masak alatna. Ayo duit nu kamari dikamanakeun? Wah beak sok nanyakeun kamari geuning. Cok aing hayu we tamalian make up segala rupa hayu we didempul ongkoh. Barangkah aing pamajikan ngomong teh tara sabidenekeun ka kanembalan. Pamajikan aing geus alabatan sandekala. Cius teuing. Ampun teuing ya kumaha aing neangan duit aing geus kieu. Udah si kunyuk. Nukur nohaun itu bungun pojik gitu. Tas pasnya jeung pamajikan aku aing tanya. Ampun aing kumaha ieu. Bisa balik ieu mah Aku naon sia bungun pojik gitu banget. Kuna naon? Cek aing montong pasnya jeung pamajikan karunya usaha atuh sia. Jut. Sok apal-apalan geus di mana kok? Ulin ka maneh? Lain dia besi saya. Oh. Kesempatan. Besi. Heeh. Oh, iya aing kamari. Ieu teh geus nyieun ieu. Eta saminggu kamari aing geus nyieun ieu saung di balong. Ieu sesana. Oh, iya sesana. Ek dijual. Heuh dajang naon ku aing dijual. Emang ada butuh mah. Geus ku aing keur ngabangun kurang euy. Oh butuh? Heeh. Nyangga sekalian beli kabeh teh da urang geus teu butuh. Ah bener ya, maneh. Itu aing geus nyieun kandang singa. Nya eta geus nyieun sasaungan parantila biasa we ngaso geuning. Sabaraha duit? Iya. 1 juta we lah kop. Rek duitan mah kabeh tah. Beusi gede ieu mah. Kunyuk sia 1 juta second mah moal 1 juta 500 aing wani. Beusi gede kok tempot tah. Heeh, da gederan nama pan second meureun ieu mah sesa. Yang geus atuh kop dijual murah geus 500.000 we. Heeh, tapi langsung ditarik wae nggak nanya. Oh, atuh kop bae mesti naik langsung diunjal genan. Angke duit nanya. Ayeuna kok ayeuna. Angke lah. Ayeuna. Moal, angke we lagi nang lah mobil. Nang lah mobil moal. Moal kayak geus deal emang kayak nang lah mobil. Udah ya. Kok. Naon deui? Ya, ayeuna bae duitna. Apa nang dengan mobil meureun? Atuh ke tinggal nyokot geus atuh. Sena, ai moal jadi dibikeun kurang ka batur. Ulah. Geus resep pisan duit geus mawa. 1 2 3 4 Tah kitu. Deal. Heeh, deal panamun di itu mah aing ke pamajikan tah ya ke pamajikan ya jeung urang gitu. Oh, heuh gue. Juga teh mobil mah. Rek. Smart si belet nyoteng besi saha aing udang molor pas diuk teu sadar ya bos eta harideng. Lumayan euy. Mang. Aing daripada kolbak nih kena elepkeun ku aing lah taikeun kira mana jamananya nu bukanna. Mang, aya kolbak teu? Oh, aya kelop. Eta pangmakeun besi diharap daek teu? Geus kajeun na elepkeunan kajeun nya. Yuk, siap. Ditungguan di parapatan ayeuna. Burukeun. Anjir. Nadaekeun ieu teh kana elep we naik. Busi sakieu we asup meureun. Mun wae lah daripada kolbak nih kana elepkeun. Keun we lah kerep teh ku supir we tah mah. Murah ieu mah beusi lah. Si balik pikir si kunyuk dibawa ku aing kajeun teh na elepkeunan daripada mobil. Kek. Nah itu saha nu ek mawa beusi. Pan eta mah beusi nu si Uwa nu mi HP. Dah murah. Aing dibawain kena tuntut ku aing enak. Maneh? Naon? Ek naon geuning ieu mah beusi. Apa nu aing geus dibeuli ieu mah beusina? Nu aing sok ka aku. Ieu mah anu Uwa urang nitip di dieu. Balik Si AA ka urang ngajual beusi tadi duitna 500.000 ek dibawa ayeuna ek ditaekeun. Heh dong kok percaya we ka salaki urang. Moal teh hayang aing mah. Salaki urang mah gede bong. Mondong da urang mah tapalan tadi na ge jeung. Gantian duit 500 jeukeun. Ih, nah teuing da urang mah teu nampa duit. Lah moal ku aing dibawa dituntut ayeuna. Aing keur elep. Tong bisa dilaporkeun ku urang ka ditu tuh ka bogana. Nasi kunyuk kumaha aya salaki di dinya mah lo basar ngabohong ka aing. Duit 500.000. Urang mah teu apal tadi na ge. Da ongko padu percaya wae tuh da. Aing ngerek balik. Tapi dia duit aing gantian 500.000. Hih, kalah kage maksa. Maling.
Enggak aing sebut maling atuh ieu teh. Ah, si anjing teh aing kali sebut maling pan aing meuli. Anja. Bro. Aing sebut maling pan aing meuli meureun. Dikunjukin. Nah. 1 2 3. Awas wae deulekeun lamun balik teh moal duit ku aing mah balik aja ka imah deulekeun. 1 2 3. Oh. Gawat. Aing ngerek balik. Tapi dia duit aing gantian 500.000. Hih, kalah kage maksa. Maling, Cik, maling. kenapa aing sebut maling ih? Maling. Ih, 2 3. Maling, maling barudak sama ku. aing kalau kan maling euy. Ieu mah kecil. Enggak aing sebut maling atuh ieu teh. Ah, si anjing teh. 1 2 3. Anjing aing kali sebut maling pan aing meuli.